minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadukialan teman-teman dan ceritakan Nabi Shibli satuhune Ki Abu Bakar Shibli. Akhazahu iku ngalapu ing Shibli apa halun hal fi maudhi maqasabatin ing dalam fi maudhi maqasabatin ing dalam bangunan maqsabahi baqiyatun min qasabin kang ikut dedebing dalam maudhi maqsabah tawi zagagari negang dedebing qasab awi cek orang mah dina tempat awi desawung agam gasabin kata saking kasab kang pegat wa kasab bagama magang adeg ya mau ya bagang adeg ya Shibli agama magang adeg ya Shibli alallah ingat segi domadu maksabah Pada magamanging ya gosobalai piralihin pirijling dalam sikilo ya Shibli Amata magamati ya Shibli minggalika saking mengkono gamalaya pada khalat karena terkesirun minasupi bilhal teman-teman mati sabagang ade minasupi atikang betul saking ahli supi kalawan hal cerita hal dina ilmu tasawuf beda-beda tetapi menjelas cek di dia inda supia tawaridun yaridu alal galbi hiji cahaya anu menyorot ka jero hate min kasbi asrari zatina kabuka rahasia zat wa anwariha sakubaha kamari urang makuari teh maca Quran teh tinyaho kana rahasia Al-Quran urang salat tinyaho kana rahasia salat urang maca Bukhari ucapan Kangjeng Nabi sa Bukhari sa Muslim tinyaho kana rahasiana baca kitab-kitab ulama urang tinyaho kana rahasiana boro-boro eta urang mah dangder bage teu nyaho kana rahasiahna dangder ku urang teh diala digoreng didahar teu nyaho kana hikmah jeung rahasia teh bodoh urang bodoh sangu ku urang didahar dikonsumsi tiap urang ngabutuhkeun di ane keur lapar teu nyaho kana rahasiana nyahona mun dahar seubeuh sakitu bae urang betah bodoh urang bodoh boro-boro karena hal cek ahli toriko dadaharan nuku orang didahar gitu nyaho rahasiana penting mah orang mah ina lapar dahar nggak sesak gitu ningkat kuari orang ngobrol jeung ahli kedokteran ente boga pemajikan boga kumaha ya ente rumah tangga biasa-biasa lah biasa-biasa tau kapan jeung Habib ente punya istri hari muda-muda gimana ya biasa-biasa ada apa Bib ini anak bawa obat nih obat apa Bib gowi coba sini ke dokter atau ke Habib dulu betapa ini ramuan apa ini diramu kencur kunyit kemudian sama yang pahit-pahit itu apa jadam dicampur sama madu sama anak taroin pupucukan apa itu pucuk udah ntar rasain aja dah coba diinum barang diinum nyana sare bener Habib kapan kesini lagi ya waduh kenapa emang dengan Habib rindu gua sama Habib padahal lain ke Habib nah
lain tah. Jadi aya rindu tajana tah, rindu ka Habib, ka obat. Jadi nyana teh yang merasakan obat nyaho rahasiana obat eta teh obat kuat. Sedengkeun emang geus rada mengpelehe. Mun teu make obat eta teh tinjuna elehan bae. Nah, nyana nyaho tah ka obat eta teh. Lamun ngeuleuh di mana bae hayang. Obat kos kitu teh geus jaho dadaekna. Tah, mun geus jaho kana rahasiana membuat satu kenikmatan rindu tanyana tah rindu. Bentar Habib baturan mau obat bae. Di mana bae? Coba di kantong Habib Rozak waduh lagi. Aduh. Tah, eta geus jawa rindu. Sebab aya hikmah nu terkandung di obat eta nu membuat satu kenikmatan anu luar biasa, rindunya na. Aya hiji kadaharan misalnya ieu lamun ngadahar ieu mun ngadahar ieu puyeng ngarareuweuh ieu. Bener tah? Ye, coba ge. Didahar ku urang. Bener. Urang asal we neuleuh obat eta bahkan bisa neangan urang lantaran nyaho hikmahna mun ngadahar obat mun ngadahar buah eta ngeunaheun ka dieu kada otak ye puyang leungit nyaho rahasiana urang pasti rindu jelema mabok nyana keur ngahareupan bir bintang waduh di dieu ekstasi waduh minum kunanya lak minum bir lek kadele tuh jelema aya dua ku ari mah aya dua seri sorangan kan seri yang serikeun bawa jelema aya dua ngomong ka hareup aya dua cek sia gua jadi terus leng perasaan teh damai jana teh naon nu datangkannya perasaan ngusapannya na pamajikannya na nu hideung kadeleuna putih padahal mah pendek kadeleuna jangkung padahal mah teu mandi ka ambeuna seungit atuh edan jinganan tuh eta nyaho nyana ekstasi teh seperti eta leng sanajan nyana di jero kamar sanajan manehanana teh kitu cicing bae tapi seakan-akan menjadi surga 1 hari 2 hari 3 hari seminggu lah beak geus tah daya tahan ekstasi teh mun hiji seminggu beak tah isukna neangan duit teh yang meuli ekstasi kunaon emang aya hal asup ka dirina nikmat jasa. Oh, dijual motor yang meuli ekstasi. Beak motor dijual mobil. Jual kabeh pamajikan jeung anak demo tetep bae, meuli bae. Teu didenge pamajikan jeung anak babaturanana dikumpulkeun nya dimusyawarahkeun supaya ulah beli obat eta tetep bae malah nyana dakwah. Sia ka aing ngaulah-ulah koski karasa ku sia tah lamun sia nginum ngeunaheun ge ulah sok ka aing ulah-ulahan bere anakna hiji teh mulai geus cak anakna jauh bah urang ngadar ekstasi berjamaah ya demo kabehan demo tinggal imbah hiji-hijina nu dihuni kunyana jeung pamajikan jeung keluarga demi kenikmatan ekstasi jual bae terlantar los kabehan jelema. Gitulah mabok ekstasi encan deh opium. Leuwih keras deh opium mah tuh. Masya Allah. Ditambah deh lamun ku heroin. Wah, eta mah luar biasa teman tuh. Disuntikan ka dieu teh seri sorangan. Jul edan. Sia nu edan. Edan kabehan. Morfin ku ari mah. Set. Sedot di dia getihna geus belah dia di dia setambah disuntikan morfinna disedot nikmat nyana ngadahar getih nyana seakan-akan aya di angkasa silahkan ge coba rasakeun di goblok boleh ditahan iyalah jalma nu mantak mabok kakara kubir bae ge bir teh paling rendah daya hayalna paling rendah geus bebeakan jelema
lamun jelema geus nginum bir 1 sloki 2 sloki 3 sloki terus goyang di dinya tah naon gara sinden atuh duit ditenden di dia bener kan Beb disungut kan Beb bener-bener ya osok bantu eta jawara teh kos karena itu ngigelnan poho jalamun normal mah moal daek aju eta teh bujur sinden teh aduh panondari tarolol jasa aduh digeplok eta ku duit 5 juta poho di imah mah pamajikan jeung anak cerik tapi jada hiburan ngaranna menang ngejual motor isukan aya deui keliningan aya deui sinden di itu jual deui peak kabeh geus lantaran kadada loba dikawin ku nyana sinden bari mabok beak bae geus kabeh eta kakarak bir encan ekstasi encan magadon encan deui rahib encan deui heroin encan deui afium encan deui naon deui tah ngaranna loba jasa tah geus sekarang itu di Indonesia teh loba jasa encan ganja macem-macem eta teh leng ayeuna teh aya satu kenikmatan sehingga poho di demo ku pamajikan jeung anak atuh sabodo teuing nah Roy Martin bintang film ternama di Indonesia hampir masuk internasional begitu banana masuk ke dunia narkotika terus jangan ekstasi tangkap keluar deui malah jadi bos nanyana tangkap deui malah nikmat nyana malah di jero sel nyana teh mohon ke polisi dicarekan dibere polisina keur babarengan yang polisi babarengan ngagele di jero jeung polisi atuh polisi dah wae tolol teh eta emang tolol kabehan ya moal bisa lamun teu kerja sama jeung polisi mah di jero ngagele di jero ngaektasi atuh berarti kan eta pan lawangna jadi jaga ku polisi tapi pan di jero nya bisa jualan Roy Martin eta Masya Allah luar biasa nu kamari teh nu awewe teh urang Tangerang sakarang ngaranna tuh pan sia nyaho bae jarima segala aduh aing gua dasar kerja sama jeung sia meureun asal ngaranna memang serboh eta dikotakeun jadi jarima akurnya sebab jarima teh dosa sebenarnya maknana tah eta teh geus kos kitu keluar jadi bos nah encan nu kamari nu urang luar negeri datang haju menang grasi teh sakarang ngaranna mau disebutkeun Allah ya Rabbi gitulah di Indonesia tah asal geus asup ka dinya atuh geus carang anu cager di carang mun lain dibere hidayah mah ku geus kembali deui ka hidayah teh terserah Allah teh ieu keur carita dunia raradutan oper jadi hayang ngeunah jalan pintas padahal nu ngeunah asli mah nu ngeunah asli kan kieu urang boga pamajikan sedeng lah joreh henteu tapi geulis sedeng ya sedeng ya sedeng jadi artina sedeng teh kieu di deuleu kunyana teh merenah sedang makanan naon rapi jelema seungit bae kanyana sopan bae diajak tarung jam sabaraha oke bae eta kan ngaranna satu kenikmatan eta mah langgeng tah wajar engke ngeunah nikmat tamata kos kitu tah imah tangga artina imah weweg atuh cek urang wetan mah imah pageuh pamajikan carang reuneuh kemudian atuh kitu duit para reutuh bae ngeunah eta kos karena itu tah jadi ngeunah nikmat rumah tangga teh tah terus sabaraha taun bage aya dina kanikmatan eta kanikmatan sanajan kanikmatan majazi di Indonesia di dunia geus sedeng tah ku ari mah pake jalan pintas nya teh hayang serba oper ngeunahna teh hayang leuwih pakelah narkotik seperti eta tah nikmat oper ku ari ibadah wajar-wajar bae syariat bersyariat teh wajar eta teh geus kos kitu ge geus bagus jasa teh pemaksaan diri untuk sholat pemaksaan diri untuk puasa pemaksaan diri untuk zakat pemaksaan diri untuk haji dipaksa awak urang teh jacak nafsu mah embung sholat teh dipaksa jacak nafsu mah embung peuting hudang teh dipaksa henteu boga kanikmatan sholat teh henteu ngan dipaksa kos kitu ge di segi daek jeung pemaksaanana geus meunang nilai ti Gusti Allah geus meunang nilai ti Gusti Allah eta nu bari biasa kuari mah hayang leuwih
yang leuwih make jalan pintas thariqah ngaranna ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu ninggalkeun setan make cara tertentu anu geus dikemas ku ahli thariqah mulai diawali ku tobat kadituna kemudian kitu qanaah syukur terus datang ka ridho datang ka sagala teh geus dina ridho Allah bae kabeh ge nu Allah ieu geus dipasrahkeun ka Gusti Allah ku ari mah salat teh salat geus teu dipaksa hayang sorangan ngeunaheun salat teh ngeunaheun nikmat salat teh nikmat hese nyaritakeun maca Allahu akbar ngeunaheun maca kalam ilahi teh ngeunah teh lain ngeunah cara kadaran sabulu-bulu lantaran nu maca kalam ilahi maruh kuari ruhna geus diurus ngeunaheun maca Quran teh nikmat geus teu aya target tamat geus kos kitu mah nu penting mah nikmat jasa sakumaha ekstasi tadi ngeunaheun jasanya na bismillahirrahmanirrahim ngarasakeun heula bismillah kebal nikmat ngeunaheun Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngeunaheun awak karasa ngeunaheun. Kalau diiti ku pamajikan apa deui mah orang hees. Je, tak haji orang ngubutan. Paingan. Lain ngarasakeun nikmat. Henteu aya target datang ka geus henteu aya. Ku ngarimatan pad itu maksudnya maca Quran hayang usul ilallah kuari geus usul ka Allah atuh geus ngeunaheun carang maca Quran carang naon bae nu kadeuleu jadi kanikmatan naon bae nu kadenge lantaran asati Allah jadi kanikmatan naon bae nu kunyana dibaca jadi kanikmatan geus jana mah embung ngobrol-ngobrol nu karari tembung nya mah geus mu kajian disebut nu edan kajian teh aing mah sebab boga kanikmatan geus baju tilok di seseh nya nama awak na geus tilok di pandian dahar kumaha sakapanggihna bae geus bae geus ka Allah bae madzub ngaranna madzub teh perasaan ditarik di ka Allahkeun madzub teh kos kitu teh kang den tarik rasane maring Allah jadi geus eueuh rasa dunia geus eueuh rasa dunia aya geus Habib sok mamadzuban Waalaikumsalam kiai ini anak bawa yang madzub nih dari mana ini? Dari Semarang ini. Jarang dia keluar. Ini ke sini kok keluar. Ini memang pengen ketemu sama Kiai aja. Madzubnya hilang atuh kali. Bukan begitu Kiai. Ini mah luar biasa ini. Mau jarang ini mau ke sini nih. Ini madzub ini nih. Oh iya udah tuh suruh duduk di situ. Iya, balik. Ini harus dikasih uang dengan Asmaul Husna cenah ini. Pan madzub sih begitu. Madzub makan anti dunia. Masa begitu tahu dia suka minta ongkos katanya. Jiblon kali. Ieu mah jeblon ya kajajadan ya. Habib tinggal Habib penipuan ya. Tak eta kos cara itu teh dijadikan usaha. Ka batur sia ngamadzub-madzub ka aing ngadu madzub sia jeung aing. Naon sebabna atuh aing teu sia henteu. Atuh geuleuh tujuanna. Ulah sok ngaku-ngaku madzub sia di aing mah dahar sia tah sakedeus seseubeuna. Ngarokok sia seseubeuna ngarokok bae ko yang madzub ngerokok ya. Blon. Kerieu nu ditangkap ku polisi teh pan ka dieu heula datang marhaba bae sebaran tujuan stop cakula bae kan ente nyetop lagi marhaba gua tiap malam Jumat di si marhaba enggak disuruh enggak apa marhaba penghinaan terhadap Kangjeng Nabi diuknya na kok Kiai enggak menghargai sama Kangjeng Nabi lebih gua menghargai tiap hari baca Quran menghargai Kangjeng Nabi daripada lu pakai jubah begituan menang saminggu ditangkap orang maling TV di pasar Kemis tangkoraksia merentah dicarekan gua kalau di dieu tah marhaba enggak usah marhaba namu aja dites kukula lamun benernya naon ngagungkeun ka Kangjeng Nabi boga tingkah anu beda nah eta ulah sok di naon kitu ngaran ditupak tipu biasa bae maning cara Habib Rozak bae kos kitu nya nama jelema lain jin lain sakit kitu na bae atuh nya nama ieu teu tenang bae ngarokok atuh eueuh saha aja atuh ieu tuh kumaha nya bae geus segana dunia nu nyana eta panjana mah naik mobil gitu rek mayar janunyana atuh kalem bae nya mah kenek ge sieun ka Habib Rozak naik mobil ke Jakarta kenek teh daekeun menta lain hebat Habib Rozak lah sieun pajar pajar ti Gunung Garang turun
Masya Allah biasa bae sih biasa deh kadele ieu jelema luhur jeung handap mah teu kudu kikituan mendak wari kajahoan aya nu di Pasir Gadung nipu Habib aya nu di Ciku babeja ka kula aya ustad boga HP hiji-hijina boga duit sakitu dipentak ku Habib dipaksa deui ti Jakarta cenah Habibnya buang kawarah meureun tah Habib aya nang HP aya tah ustad anu HP-na dicokot ku ari ceurik bae coba pengkhianatan bae tah kos kitu nah naonan eta ku ari ngaji ustadna sial aing tah cenah atuh biasa bae pada sok udah ieu tuh jelema kuari geus datang ye ka usul ilallah geus nyaho kana rasana salat geus nyaho kana rasana maca Quran geus nyaho kana rasana mutolaah kuari mah hiji bae geus nyaho kana rasana salat ngeunaheun jasa sebabnya anak geus dibukakeun breh bae geus dikasapkeun ku Gusti Allah rasa salat teh aya di dirina tek datang ke eureun bae geus salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar asa ngobrol jeung Allah sedengkeun boro-boro ngobrol jeung Allah jeung sarwi tiga nikmat jasa nu dihandap acung-acungan bener tah badak abi badelok angge salat tahajud nah asal ngacung nu handap milu ngacung aduh ya Allah ya Rabbi oh sebab berat geus dibere kanikmatan ku Allah leuwih ti batur salat teh lain cara salat batur aya hiji kanikmatan nu batur moal nyaho sakumaha obat kuat nu kunyana akur jeung nyana begitu dibere obat kuat batur mah teu akur tapi kanyana mah akur nanyakeun deui aya deui kopi celeng nah eta ge sarua beuli ta kopi celeng kula ge nyaho ngaran teu nyarupa eta tah eta teh cenah asal geus gadahar eta bae eta henteu eureun-eureun 24 jam kieu bae atuh pegel tah mah teu bareres jasa ieu nagara jadi kos karari ieu tah nu geus akur ka dinya geus nyaho kana kanikmatanna atuh neangan deui ka jeung teuing mahal ge pokoknya na aya nu nawaran di telepon ini di sini ini ada itu di mana itu di Sukabumi ini jam berapa ini jam 5 iya dah udah ntar saya kesana tuh kemalaman biarinlah kemalaman juga demi celeng teh hujan teh Jawa gitu terus baik lawan sebab dah aya hiji kanikmatan diburu kunyana salat teh salat hiji kanikmatan bagi nyana nu geus dikasapkeun ku Gusti Allah hiji-hijina gerakannya rahasiana hiji-hijina bacaan dibere rahasiana ku Gusti Allah berarti dibere hal ku Gusti Allah ieu tadi waridun yaridu alal qalbi min kasfi asrariz zat atuh geus geunah da salat teh Allahu Akbar grokeun ge grokeun teu daekeun kita eureun salat tak moal daekeun tah kijuret daek kijuret makna ge datang ka greget makna ieu kijuret teh daek digerokeun ge kitu Allahu Akbar geus dikumaha ge Allahu Akbar geus geunaheun jasa digerokeun ieu emak ye nyana andaan ka Gusti emak Gusti abdi maning ka Gusti apa maning ka emak ka Gusti nikmat jasa ngan ieu emak wajiban kudu lah abdi maning salat Allahu Akbar emakna nyana teh pan jago jasa pikihna digerokeun ku ibuna nyahoeun mun teu nembalan doraka mun henteu ngaijabah doraka tapi kulantaran ngeunah jasa jeung Gusti Allah maning jeung Gusti bae kajeun doraka ge sarua jeung kitu pat tetep Allahu Akbar teu tibalah sumpah makna ulah waka dipaehan tah anak aing ngaran jured lamun can kena fitnah tuh doa ibu pan luar biasa pan ulah sembarangan mantap naik mobil teh kudu make doa ibu engkena bahagia kadituna merdeka engke kadituna ngeunaheun aju ka kulona naik abah di budi kaditu dedi aduh teu beres jasa tah ieu geus dibere hal nikmat salat nu maca aya jelema maca Quran teh eureun-eureun padahal mah maca Quran lalaunan henteu aya target tamat bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang balik deui nyaho bisa eta doang bismillahirrahmanirrahim tapi nikmat lain deui kanyahoan jelema geus boga kanikmatan ibadah beda urang ka Mekah hiji jelema diuk bae atau salat kanyahoan atau urang ka makam di mana ye ampel atau ampel mah hese lah teu kanyahoan jakos kitu teh sibuk atau di Cirebon
atau di mana di Sunan Kalijaga di Banten dilirik we ku urang beda babacaan anak gitu tingkahna terus bangun teu mireungeun teh bangun teu mireungeun ka situasi nyana-nyana bae boga kalimatan manan kitu ge nyana-nyana bae set mun zikir-zikir bae tapi beunta biasa terus ke dihilingkeun hiling biasa ngan hajuder deui bangun oh berarti beda ieu kajian kuku mah di mana bae kobot terutama di Mekah jeung di Madinah maka ciri jasa jelema lain deui teu salatna diukna maca Qur'anna teu ngaganggu batur kira-kira ngaganggu nyanana pindah lain deui tapi kadeuleuda bangun nikmateun jasa salat teh ciri bae boga rasa teteh nu kos kitu kayak kebal-kebal mah embung tah di nu kos kitu ge embung di tengah embung lah mending jauh bae di Madinah ge di juru asal ulah ngaganggu batur embung kaganggu ku batur embung kajen teuing rada jauh ti raudhah ge asal jauh bae mun di Mekah mah mun geus macet jasa neangan bae nu sepi lah nu rada ringan ngeunaheun embung kaganggu embung ngaganggu sebab naon aya hiji kanikmatan Jabaitullah mah di deukeutan kitu ge aya hatena ka imah mah ka imah bae aya hatena di imah batu di sebenarnya padahal mah keur muteran Baitullah kunaon tuh hatina ka eneng padahal mah nyana keur tawaf eneng aing ieu sanu ngurusan blon teh coba di hareupeun Baitullah ka eneng tah itu sadajat jauh ka Baitullah ai ka Allah mah deukeut Baitullah teh baca cek Imam Ghazali aya jelema di hareupeun Baitullah ai hatena mah di imah aya jelema nu di imah tapi hatena di Baitullah atuh geus bae kos kitu urang mah nya jauh ka Baitullah nya jauh rarasaan ka Baitullah atuh emang potongan urang mah kos kitu potongan sekupi kita gol kari mah urang mah eta datang nikmat penting ya penting udangnya na jam 1 nikmat jasa ieu tahajud ya kabayang ku nyana rada loba ieu bakalna ieu tahajud ngeunaheun jasa pemikirannya na kos kitu udang jam 1 teh nikmat loba bakal menang salat teh nikmat jasa ieu urang mah lain kan hudang yo karek jam 1 atuh angel bisa hes deui ieu mah beda kan pemikiranna begitu hudang jam 4 nah ieu mah rada sedeng ieu loba teuing ieu sakieu tunduh asana aing ieu tah kos itu pikiran nikmat asana mun maca Quran berjuz-juz ngeunah ieu atawa kan nikmat ekstasi teh tadi hal datang tah bagi jelema nu geus kakenalan ku hal hese atuh dek dikukumahakeun ge sebab teu bisa dikajahokeun ku urang rasanyana sebab teu bisa ditotor ku urang rasanyana nyana mah kahujanan kaanginan ge nikmat bae beurang jeung peuting teh jana mah ngeunah bae geuring jeung sehat teh nyana mah nikmat bae geus teu katotor ku urang nah ieulah dongeng aya hiji jelema anu geus tarajangan kadatangan ku hal ngaranna Abu Bakar Shibli nu kamari kula zarah ka ditu nu di luhurna mah beak urut perang acak-acakan tapi eta bakom Abu Bakar Shibli mah pohara jasa artina biasa bae sup ka jero di isna masyaallah lahirnya na tahun 330 belah ditu jasa 330 Abu Bakar Shibli nah iyalah Syekh Abu Bakar Shibli jada teh boga muridna teh kira-kira Imam Junaidil Baghdadi ambo tambah boga muridna bisa hiber atau sedang aya di urang atuh guruna Golkar kabupaten boga murid Golkar kecamatan tuh sedang pas sama kos gitu mah iya Abu Bakar Shibli boga murid Imam Junaidil Baghdadi boga murid ngaranna Sasiri Sikti boga murid ngaranna Makrufil Qurhi eta barari sahiber kabeh iyalah Abu Bakar Shibli nya nama salila hirupna bogana serba hiji bae sorban hiji baju hiji carana hiji sendal hiji leuwih ti hiji cak yalla lain di sorga abdi boga 3 kos kitu teh Imam Abu Bakar Shibli ya Allah nya nama terus bae dagang teu eureun-eureun Abu Bakar Shibli koboker ngora nama di negeri Baghdad lahir di Baghdad ya nama lahir di Baghdad wa ansha bi Baghdad ngan belabah lemburna keur lahir mah terus nama ka kota terus boga toko kemudian nyana terus bae dagang ngan nu dibawa ka imah mah eta duit jang kebutuhan pamajikan jeung anak doang sesana hasil dagang teu pernah dibawa ka imah disedekahkeun dijalankan
ulah wakana naon etana bae tuturkeun etana bae eta tuturkeun tah moal aya hiji-hiji acan ku ari mah percis Kangjeng Nabi muntas gariung di mana-mana tak eta teh memeh dibawa ka imah dibagikeun heula ka santrina Abu Hurairah nu sok mapagna dibagikeun jadi berkat teh carang dibawa ka imah ngan kabutuhan jang pamajikan doang coba jangan kiai nu kitu boro-boro kitu puguh tidak dibagikeun henteu ieu mah bagikeun bae teh jang kiai atuh jang tatangga dicokotan deui ku nya duit sholawatna blon itu tah ndek nuturkeun Imam Abu Bakar sih moal katuturkeun geus urang mah cinta bae lah cinta tapi aya bae lalauna nu nuturkeun mah henteu 100% ge atuh 50 henteu dina jihad eta na ge jihad naonna sajihad bae ka kumaha tah Abu Bakar Shibli begitu banehanana dibere hal ku Gusti Allah nyana henteu pernah hudang kieu salat ge henteu pernah hudang embung bareng ku nikmat-nikmatna diuk bae nyana teh molotot bae Abu Bakar Shibli teh ngeunah amat sakana pohara kangeunaan teh asa bareng jeung Allah dunia geus teu kadeuleu ku nyana kededengian kabeh nu aya nu kadeuleu ku nyana zikir neuleuh naon bae nyebut Allah ngadengen naon bae Allah kadengena geus aya di tengah-tengah Allah bae iyalah nyana teh keur dibukakeun ku Gusti Allah rahasia zat Allah eta teh geus datang ka rahasia zat mah geus datang ka rahasia zat eta geus kaliwatan asma jeung sifat ai kakarak datang ka asma jeung sifat bae ieu teh encan ekstasi bae ekstasi leuletikan lah aya nu ekstasi ge tina asma Allah aya tina sifat Allah ngan eta teh encan datang ka zat mah teu diangkat jadi kutub mun geus ekstasina dina zat Allah kutub garang jadi nu diangkat jadi kutub lamun encan asrori zat lamun geus datang ka kasfi asrori zat kakarak jadi kutub ai sifat bahkan urang ge bisa diraba-raba kebel ke dizikiran diraba aya setik net bae asa didengikeun sifat manjing tah ka urang asa dideleukeun aya tah ka urang ge aya neran setik asal diondang bae ku kegol kareueuh deui sifat afal Allah aya kadang-kadang afal Allah wallahu khalaqakum bima ta'malu wa ma ta'malun Allah teh ngadamel aranjeun kabeh jeung pagawean anjeun kabeh urangna didamel ku Allah pagawean urangna ge didamel ku Allah ditapakuran ku urang di muraqabahan ji atuh di urang teh pagawean Allah ji atuh nangtung urang pagawean Allah ji atuh babacaan orang pagawean Allah nu kaluar ti pagawean Allah atuh berarti aing teh bareng jeung Allah ieu mah keur carita sungut ku ari diasupkeun ka jero hate melalui tapakur jeung muraqabah bakal nempel jadi urang ku carana tapi urang kunaon sembarang ieu mah keur carita bae ka di mah kitu deui edan sia ulah ieu keur dongeng doang ieu mah keur dongeng apal Allah engkeuna bakal karasa teu meunang urang kikituan sorangan ku ari teu meunang nu nuduhkeun ieu mah keur carita surah urang kikituan sorangan encan datang urang make la ilaha illallah lama budak bihakin ku ari kos kitu atau edan engkeun kieu bae ditanya ku pamajikan kaje eta diuk bae jeung Allah ieu keur diuk jeung Allah puguh eta dihareup kopi eta lain kopi Allah ieu pan di cenah salaki barang ngaji di Cilongok jadi kieu asana meureun ngajina lain kaki uci ka Habib Rojak meureun ieu ya jadi ka bawa edan tah teu meunang zikir eta teu meunang ka dinya lain awahan lain ke pindah zikir meunang ke dibere tah kieu kakara karasa ngeuna mah tah kadituna embung caramah embung bergaul embung emang kunaon teh nyawa kaganjaran nyawa aing jeung sia mah kombung geus sia mah sia bae hese nyerangkeunana kunaon sih segala ngariung segala bergaul embung bae ieu mah embung ye eta batur teh diurusan kajeun aya kana nu ngurusan ieu emang kunaon sia mah moal nyaho kunaon aya hiji kanikmatan mun diuk teh geuna aya kopi susu aya rokok aduh ngomong ke mana hate ke mana tak mal ka udah atuh sebab eta mah hese dijabarkeunana
sebabnya na ngujina sakit kaditu ngaji ganjarana hiji dibayar 10 paling ge meureun dibere berkat lah kan sakit kitu dah tapi perasaan aing jeung Allah keur ngeunaheun jasa ngeunaheun nikmat jasa maca Quran lain maca kitab lain nyanangan diuk bae dina kursi tapi ibadah nu teu kanyawan ku batur keur ngarasakeun hal nu datang ka jero hate nikmat padahal mahal eta teh mungkin dina asma mungkin dina sifat mungkin dina apal encan datang kana zat mah jeung cara nu datang nu diangkat jadi kutub mah tapi dibere dina apal asma atau sifat ge geus ngeunaheunana luar biasa nikmat hese nyaritakeun eta kanikmatan eta nah engke sanajan digeleng ku kareta ge moal nyeri pae mah pae sia ada bahasa pajar moal pae deui ngeunaheun aya gempa tibalik atuh ngeunaheun wae nah ieu udah didongengkeun Abu Bakar Syibli ngan waktuna habis wallahu a'lam bishawab